Oh, jam sepurang. Mana malah gede. Nyarki eta di bongkok. Warna ya arah ke belah timur. Bala apalagi guru aing jeung aing itu diulin. Tapi cek manehna ieu pusaka diteunana di leuweung ieu tina tangkal jati. Tapi kudu timu heula ku aing eta petana ti Bongkok. Lara mati kabah dubleng. Ieu kalung warisan ieu. Ki, Ya, anak muda. Bogorek nanya Ki, Nanya naon? hari Gunung Kembar di mana Ki? Ya, anak muda nanti mana gitu? Kula anu ti Gunung Kukuk Ki. Oh, nanti Gunung Koko. Mohon Ki ti Gunung Kukuk. Hari aki nu ti mana? Aki mati Gunung Kembar. Poh, beneran nih Ki. Kenal tak kaki Bongkok Ki? Oh, Ki Bongkok. Ada eta mah ilmu jero. Poh, sejero naon Ki? Sejero cintaku kan ini. Bating torek Ki si Aki. Kolot-kolot bobogohan keneh bae. Non boga gitu Ki kabogohna. Ada eta mah masa lalu Aki. Boh, nyina nih aki-aki doang kira bisa move on ieu. Anak muda, maca itu. Bogo mah henteu mawa Ki cai mah. Tapi lamun hanginum eta bae tah kita inum. Herang ieu. Ngalunjak kok anak muda, Aki teh nginum teh leungjak. Lalagaan Ki, bohong. Hai Ki nya. Ngalunjak kok anak muda. Dasar aki-aki bucin. Aduh, di mana ya pusakana? Aing babara tahun nyiaran teu timu-timu. Di mana ya tangkal jatina? Ieu si dobleng. Nyen peta asli ta palsu kitu ieu. Ngalieureun aing bae. Aduh, istirahat heula urang. Deuleuh heula ieu petana. Aduh. Mana ieu? Tina petana mah timur barat ieu. Tina beuti jati. Baru ka mana timur barat ieu. Lain 8 tahun nyiaran ieu. Zaman baheula aing pernah ngadenge aya nu masinikeun golok pusaka. Moal endah aing kudu ilu nyiar ya. Lain ya. Di leuweung kieu rasaan saya nuturkeun kieu. Ulah ngaganggu. Ulah ngaganggu. Sarua aing daharna kejo. Bisi dia yang ngalawan aing. Turun dia ka dieu. Di mana ya ayana petai ya? Di leungeun saha ayana ya? Menta pitunjuk.
Boh, saha ieu nu nyekel petana ieu? Wah, Ki Bongkok. Berarti ieu peta aya di leungeun Ki Bongkok wari ya. Moal endah ya, kudu disusul ya. Hoi. Astaga. Maluk di mana ya? Sok gagabah dia ngomong. Ari ngalewat nu sopan dia. Bangsa naon ya? Nu di mana ya sebenarnya ya? Sok sembarangan dia ari ngomong. Aing anu ti perguruan Cipahit. Bisa hayang nyaho dia. Aing anak buah Ki Jarkum. Aran aing Jarkam. Bisa hayang nyaho sama dia. Gebret dia ku aing. Oh, anak buah Ki Jarkum. Anu disebut dukun lintuh penyakit matuh teh nya. Punten Ki marek numpang lewat doang. Kek. Weh. Yang jajal ilmu dia heula aing. Sakumaha kemampuan dia? Punten Ki, kula mah sanes ngajak tarung, kula mah arek lahir berkelana deui. Assalamualaikum. Kurang ajar. Ya. Ampura Ki, tengah aja. Boy. Kelangan kek, anak muda. Urusan orang can anggeus ya. Punten Ki, aki mah sanes lawan kula. Sombong kok anak muda. Tapi aing teu percaya ieu peta asli. Moal endah ieu ku aing kudu di ramal deui ieu. Gunung Kembar, Gunung Kuku, tunjukkeun di mana ieu aya pusaka. Gunung Kuku, Gunung Kembar, tunjukkeun pusakana aya di mana. Tunjukkeun guys. Tunjukkeun pusakana. Ai. Tunjukkeun. Bangsa naon deui eta? Tunjukkeun. Ai. Di mana eta asalna suara eta? Ai. Tunjukkeun. Aduh, kunaon ieu ngeblank. Sinyal nata paket ieu nu ngeblank. Doang can deusian paket. Astagfirullahaladzim. Bangsa naon di be ya? Aduh, kudu mulai paket deui ieu. Supaya kadeuleu golok pusakana. Naon lihat nelekeun. Bah. Labatu nu tali dong nih magalakna ieu. Ai aki keur naon di dinya? Lain urusan dia. Urusan aing ieu pula yang nyaho. Ai. Ya udah Ki, punten Ki, bisi ngaganggu Ki. Dia punten. Ulah nala banget gitu. Teu sopan eta dia. Amun Ki, assalamualaikum. Doangna eta mah rada ustad. Baru moalen lah kudu pindah ieu. Ti dieu mah sinyalna goreng. Mana ieu tangkal jati dah. Jatina jati kembang cenah ge. Dan jati aya kembangan gitu. Orang nama di dia ya nu loba sinyal nama. Urang toong heula. Nah, jika ini sinyal gede dia mah. Aing ieu deukeut deui oreng mah. Dina tangkal jati. Mana ieu tangkal jatina? Oh, benar korima benar. Aya warimana beuti tangkal jati cinake.
jadi dah. Ah, ih aing. Mana? Jangan iyo kerja ini. Ayo masalah. Iya bener ada dia. Tersalah si Dobleng nyen pedan. Milik aing korima dia. Kuat korima aing iya. Moal aya nu ngelehkeun kekuatan aing korima. Hei, di bongkok. Aya naon dia Jarkam? Eta dia pusaka. Coba ka dia kon. Sembarangan dia ngomong. Menang aing capek-capek ndek dicokot ku dia. Mending gelut jeung aing. Atuh siap. Moal wani ngauduk lamun teu bawa kalapa. Kumaha dia mun eueus salamna? Komo mun eueus serehna mah. Sok sembarangan dia ngomong. Paling nggak dibobotok kowe lamun salam ning sereh mah. Geus dia ulah sok loba omong. Bisi direngsekeun ku aing. Jeung sulit di bongkok. Hayu siap nak ngalawan kula mah. Sampai mana jeung kula? Ayo nyampe kuburan bae jeung aing mah. Golok pusaka ajian Gunung Kokok. Sakitu doangnya kemampuan dia. Wah nanaonan jeung aing mah. Ya terakhir juga. Ya. Geus kieu mah aing moal aya nu ngelehkeun. Nah. Boh, rarasane bisa menangkeun ieu golok pusaka. Moal endah ya kudu diteangkeun ieu. Di bongkok. Dia saha? Aing muridna Ki Dubleng. Ingat henteu keur baheula aing eleh di Pantai Punduk. Dia muridna Ki Dobleng. Oh, aing ingat gore mah. Ieu tujuan naon dia ka aing? Tujuan aing ka dieu hayang ngarebut eta golok pusaka. Serahkeun ka dieu eta. Lawan heula aing. Siap. Yo, rasakeun ajian buntelan Gunung Kukuk. Ya. Aduh, dadaku sakit. Mantap ieu golok pusaka. Kekuatan alabatan tenaga aing. Ieu pusaka golok kudu dipandian jeung Cai Honje. Action. Sarua yang darah kejo. Action. So, Ki. Oh, iya anak buah Ki Jarkum. Jarkam teh. Action. Poho deui. Gak holi brigi dah ke? Naon dia Jarkam? Anak buah to berguna dia. Jak naon ngadatangan aing. Saha dia gitu nya? Action. Aya naon dia Jarkam? Action. Action. Eta dia pusaka. Coba ka dia kon. Menang aing capek. Action. Sembarangan dia ngomong. Menang aing capek-capek ndek dicokot ku dia. Mending gelut jeung aing.
Action. Action. Atuh siap. Mau wani ngauduk lamun teu bawa kalapa. Action. Kumaha dia mun eueuh salamna? Komo mun eueuh serehna mah? Action. Sok sembarangan dia ngomong. Action. Sok sembarangan dia ngomong. Paling gak dibobotok kowe yang meneuah. Action. Sok sembarangan dia ngomong. Paling gak dibobotok kowe yang lamun salam jeung sereh mah. Action. Geus dia ulah sok loba omong. Bisi direngsekeun ku aing. Action. Oh jeung sulit dibongkok. Hayu siap, nak ngalawan kula mah. Sampai mana jeung kula?